Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Galih Putra dinten ieu simkuring bade medarkeun hiji warta ngeunaan kana waspada musim hujan. Musim hujan tahun ieu tos dimimitian awal Januari. Pamarentahan Bandung nu tepatna di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina musim hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam. Nu teu diduga ku sababaraha nyaeta di antara nama longsor, banjir, jeung sajabana teh eta. Bupati Bandung ge atas mere amanat sakumna warga anu pademukanana di sisi Gawir jeung di sisi Kawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Kusabab datangna musibah teu bisa ditebak da eta mah kersaing Maha Pencipta. Di tahun kamari pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir ieu jeung longsor dina usum hujan ieu. Mung sakitu wae warta nu ku abi bisa disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.